Bandung giliran cak Allah ulah Jakarta bae Bandung ge sarua terus tata di nama Tangerang mah teu pernah banjir kuari Tangerang ge bere cak Gusti Allah cair tadi bere Tangerang teh wah musim banjir teh kencang hilip deh ka mana henteu dibere banjir lini gempa ieu teh peringatan nu aing ka Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Nyampaikan ayat-ayat Gusti Allah dengan nyata supaya geus ulah mangeranan ka sasaha ka Allah anu khaliqus samawati wal ard ngadamel langit bumi katut eusina disampaikanlah ku para rasul kejadian ayat-ayat eta teh terakhir disampaikan ku junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kade Allah teh wa huwa ala kulli syai'in wakil maha ngaraksa Gusti Allah kana seluruh perkara deket Allah teh ngan teu kadeuleu fala ainun taraka wala yadun tasilu ilaik moal bisa dideuleu ku mata moal bisa dicekel ku leungeun Allah la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir cukup geus ayat kabeh jadi ayat ieu teh tadi diceritakan timimiti turunna hujan kemudian sisikian ditambah ada iku planet cakrawala timimiti panon poe lempang da panon poe surut timbul surut muncul geus sabaraha ribu tahun juta tahun maha kawasa Gusti Allah di samping eta aya bulan kullum fi falaki yasbahun teu kaluar tina relna bulan dina rel bulan panon poe dina rel panon poe berbagai planet anu lainna Samsun Syara Mustari Zuhal dan lain sebagainya aya cakrawala teh aya falak-falakna kabeh berputer dina falak maha kawasa Gusti Allah. Ya Allah ya Rabb urang cicing kuari di bumi ku Allah ditetegen bumina urang nu lempangna sanajan sekali waktu mah digidekeun bumi teh Aceh buktina digidekeun bumi teh Jogja buktina kamari ieu dilongsorkeun Garut ya kamari dibanjirkeun Bandung nu biasa banjir Jakarta kuari Bandung giliran cak Allah ulah Jakarta bae Bandung ge sarua terus tata di nama Tangerang mah teu pernah banjir kuari Tangerang ge bere cak Gusti Allah cair tadi bere Tangerang teh wah musim banjir teh kencang hilip deh ka mana henteu dibere banjir lini gempa ieu teh peringatan nu aing ka Indonesia ku aing ditetegeun ketika aing netegen ku aing digidekeun ketika aing daek hayang ngagidekeun ieu atuh sia ka aing jasiana ge bakal modar cukup Allah nyieun ayat-ayat cukup Allah nyieun tanda-tanda kemahakawasaan Allah tinggal urang bae tapi geuninganan manusia aya nu mangeranan keneh ka Isa mangeranan kene ka Maryam mangeranan kene Tritunggal mangeranan kene ka batu ka patung jeung sajabana padahal tanda kemahakawasaan Allah geus jelas jasa timimiti hujanna langitna kemudian planet-planetna sisikian bubuhan taman dan lain sebagainya panasna tiisna dan lain sebagainya ieu adalah tanda kemahakawasaan Allah tapi loba keneh nu teu percaya bahwa pangeran teh Allah urang mah kuari alhamdulillahirabbil mahal jasa ieu urang iman ka Allah teh mahal haji ieu poe minggu bisa diuk di dieu mahal sanajan motifna mah macem-macem motifna mah geus kanyahoan lah ku kaula
aya anu geus dicarekan bae ku pamajikan ngaji aing nyilib aya anu diudag-udag ku bang nyilib 3 bulan geus teu kaeusian aya anu hayang nyaho doang coba ngaji kumaha aya cenah ieu mah ngan sakadar hitung-hitung rekreasi bae ngaji ja di satukangeun eta mah di majelis toba sagala beubeulian los aya anu memang bener-bener ngaji Allah nu maha uning cok lempengkeun geura ka Gusti Allah tanda kemaha kawasan Allah sempurna kekawasan Allah Allah sebagai khaliq nu utar-atur al-musakkinu wal muharriku wal mudabbir Allah Rabbul alamin dibaca ku urang unggal salat alhamdulillah sadaya puji tentu ka Gusti Allah milik Allah Rabbil alamin Allah teh nu ngabogaan sakabeh alam tapi urang terasa teu karasa bahwa urang dibogaan ku Gusti Allah urang mah deureut sakieu mah masih keneh bogalah pengakuan diurus ku Gusti Allah di luareun urang Yahudi Kristen Protestan Katolik Buddha Konghucu dan lain-lain sebagainya teu percayaan bahwa pangeran teh Allah isuk pageto pae tetap berhadapan jeung Gusti Allah urang mah kuari bersyukur sakali deui alhamdulillahirabbil qad ja'akum basairu mir rabbikum nyata geus datang ka ranjeun kabeh basairu jamatina basirah basirah teh kekuatan cahaya nu aya di hate berarti ngaranna ieu adalah pangdeuleuh hate aya deui basor dijamakeun kana absor cahaya kekuatan mata lamun basor dijamakeun kana absor mata berarti dedeleuhan mata lamun basiro dijamakeun kana basair eta mah dedeleuhan mata hate ieu ku Gusti Allah dijelaskeun qad ja'akum basairu nyata datang ka ranjeun kabeh pirang-pirang dedeleuhan mata hate sebab ai mata urang mah ieu mah ngaranna alam sogir basor dijamakeun kana absor ieu mah ngaranna alam sogir teh ketika urang muka mata urang nu kadeuleungan sakadar sabelah dunia geh lamun eueuh hahalang ketika aya hahalang mah tembok jeung sajabana nu kadeuleungan sakadar batas eta doang alam sogir moal kadeuleu ku urang ieu teh lamun aya hahalang ketika hahalang ge dedeleuan urang tinggal sakapangdeuleuna urang remeng-remeng kebelah dituna ieu dedeleuan mah alam sogir kos kieu mah tapi basirah mah ieu ngaranna alam kabir urang nama cicing bae di imah tapi eta karawang kacipta ku mata hate urang bengkolanana ge kacipta jasa di dinya aya kali terus lempang ka belah dinya terus belok kiri di dinya aya imahna nyesarwiti urang nama di jero imah bae kieu kabayang irungna kadeuleu matana kadeuleu bibirna kadeuleu aya hunungan saeutik Masya Allah terus make pakaianana lantaran urang Karawang mah dirinya make samping ketika nyana kahareup aya prak nyingsat saeutik kadeuleu kabayang ku mata hate Karawang Bandung Surabaya ketika urang merenung Mekah Baitullah kabayang urut urang teh oh di Jihad Sud urut urang teh oh di Bahut mah urut urang teh oh di Mispalah urut urang teh oh di anu kabayang bae mata hate Masya Allah karim alam kabir basirah teh eta keur carita nu ku urang geus pernah didatangan urang pernah ziarah Wali Songo ku urang teh bisa dibayang-bayang mata hate mah pohara mata ieu mah teu kabeuleuh ku urang Surabaya mata hate mah bisa neuleuh basirah ngaranna bisa ku urang dibayang-bayang alam kabir basirah mah pernah ke Madura pernah urang ka Irak pernah ka Iran urang dibayangkeun mata ieu nama peureum tapi mata ieu na beuntak mantak loba jelema teh anu peureum bae horengan anu dihudang nu dihandap nama hudang utek-utekan eta teh keur aya di alam kabir cenah keur aya di alam kabir urang di dieu hai siap peureum tapi eta na hudang lalu ngomong
keur nerawang ka ditu horenganan sanajan peureum eta horeng keur mukaan baju mata batin nama kermukaan baju mukaan segala kitu BH dibukaan atuh otomatis dongkrak antik na hudang iyalah basiro nu leuwih istimewa deui lantaran orang percaya kana mugoyabat akidah mugoyabat ti Kangjeng Nabi bisa nerawang ka kubur mata hati orang teh bisa ka kubur di jero kubur Gusti Allah nunggeus kadeuleu ku urang dibawa kadinya kemudian dikakalerkeun dibuka pipi urang ditempelkeun kana taneuh talina kabeh dibukaan dihijikeun dina suku dibuka suku teh kasunahan-kasunahanana teh terus dipasang tataban urangna peureum kieu bae tapi nerawang ka jero kuburan aing teh bakal kos kitu engke teh kemudian ditendenan gelung nu kuari mah teu meunang sambarangan anggel tapi engke mah tina gelung kuari mah teu meunang sambarangan pakaian teu meunang henteu diistrika engke mah pakaianana kos kitu boro-boro aya mode dikaputkeun henteu nerawang urang ka jero kubur masyaallah ieu basirah urang sedangkeun urang yakin jasa sanggeusna tek pasang tataban terus ditutupan geus ditutupan ditincakan anu kamari ieu mah guru urang teh dimule-mule ku muridna kuari mah muridna nincakan taneuh madetan guru urang nu kamari ieu mah abah urang jeung mah urang teh ku urang dipuja-puja jeung dipusti-pusti ketika paeh mah ku urang dipiceun bae kaleuweug ditincakan kana padet saha bae ge kos kitu kemudian urang nerawang aing teh nu kos kitu teh bakal ngajopak di jero beres tidinya barali kabeh nu milu ka jero kuburan adalah amal aing nerawang basirah urang ka jero kubur bakal dituturkeun ku amal perbuatan urang selama hirup urang bagus bakal nuturkeun bagusna goreng bakal nuturkeun gorengna mata urangna peureum mungkin di kamar mungkin di kursi tapi mata teh urang terus ka jero mata ieu mah alam sogir teu kadeuleu nu kadeuleu tumpukan taneuh-taneuh doang ketika mata hati urang nerawang ka jero kuburan masyaallah karim peuheur rarasaan tidinya aya masana datang ka kiamat wallahu alam hanya Allah nu nyaho urang mangan sakadar dibere tanda-tandana bae ku Kangjeng Nabi tanda deket kiamat teh kasir waladis zina tanda deket kiamat teh anak zina ambalaya nu mabok ambalaya nu maling ambalaya berbagai-bagai kemaksiatan jeung kazaliman ambalaya tere datang kana waktu kiamat hanya tanda-tandana bae lah tidinya engke bakal kiamat dibayangkeun ku mata hati urang sesuai jeung nu sok dicaritakeun ku ulama meunang tina hadis Kangjeng Nabi belah dituna meunang tina Al-Qur'anul Karim al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunu nasu kal farashil mabsus persis engke jelema teh kosiraru kal farashil mabsus siraru gang ambualaya nu ka dieu kakaler ka kidul wa takunul jibalu kal ahlil manfus etalah nu dibayangkeun ku mata hate urang teh nerawang urang ka masa kiamat tidinya langsung nerawang geus beres kiamat teh mata hate urang teh ka mauqif berangkat ba'as digiring urang teh ka mahsyar narangtung didinya mata hate urang datang ka dinya mata ieu mangan sakadar dedeleuan sakieu tapi mata hati urang di samping nu geus kurang kalaksanakeun bisa dibayang-bayang kemudian alam kubur bisa diterawang engke kiamat bisa engke alam akhirat bisa tidinya urang kakarak ka diri urang aya di mana posisi urang engke dina yaumul qiyamah aya di bawah bendera nu mana urang jaga di mauqif lantaran engke teh Kangjeng Nabi Adam boga bendera Kangjeng Nabi Idris boga bendera Kangjeng Nabi Nuh boga bendera Kangjeng Nabi Sulaiman boga bendera Ibrahim Musa Isa terakhir Kangjeng Nabi Muhammad kabeh boga bendera urang engke neuleukeun benderan ulah salah bendera urang mah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah asal aya bendera eta cicing di handapeunana ulah neangan bendera Golkar silakan geus ti kuari piceuran bendera-bendera nu kos kararitu jang naonan nu artina
Iya bae bendera la ilaha illallah Muhammadur aing pejabat lain sakola henteu gas aing mah disadarkeun pokona awak aing deuk ka Qurankeun titik aing moal boga bendera macem-macem geus disebut ortodok los disebut kemajuan los maju jang sia aing mah jang ka akhirat mah tah mun aya kiai ustad geus kos kitu mantep lain sakadal mantep sekali mantep ya masuk iluan kecakici segala bendera Golkar segala pugu nyungsep ai sakola melos ti mimiti ibtidaiyah sanawiyah aliyah Allah berangkatnya na ka UIN nah terus atau hanya kuliah di Trisakti Kuliah di IPB Bogor dan lain sebagainya ke ITB bila perlu ke luar negeri guys balik di Mesir balik di Yaman balik di Madinah nyana ngembangkan dunia lain goreng bagus kan memang manehana nangis dirinya dunia na bagus los asal ikhlas tabai anu balik di Belanda, balik di Inggris, balik di Australia, balik di Jepang, balik di Korea, balik di Amerika, kembangkan di dia ikhlas tapi bagus. Urang masa sekolah teh, pugu iuran lagi make kusuluh banget, teu naik. Kuari teh sadar teu boga ijazah. Geus bae. Moal mimilu aing mah besi lah, hadas mimilu abring-abringan teh nya hode ka mana hulu urang. Kamari ona orang aya Gus Dur nuturkeun hulu Gus Dur mah nya urang neuk disungsepkeun ka Gus Dur moal sebabnya nama predikat ge kiai kebelah dieuna ahli makrifat nu nyahoeun mah ka Gus Dur pasti percaya penuh moal kudu disasarkeun dek nurut deres aya pamimpin kuari pamimpinna saha coba nu koneng teh nu koneng tuh dasar tegas kabere Abu Rizal cenah pemimpinan ke Abu Rizal apanya nak bisa henteu nyasarkeun urang di agama maksudnya udah sembarangan bung jenggot apa moal apa nyasarkeun apa henteu wallahu a'lam ya kahirupannya na ge kos kitu kene di dinya ayeuna ayo coba jang milih ka hareup namun can jelas bakal mamawa negara ieu teh urang-urang kami milu abring-abringan sakola teu naon teu nya anu ngeunah urang anu disiksa ku Gusti Allah jadi cenah kieu atuh moal maju teman negara lah ku urusan urang mah kieu moal maju geus batur bae keuna maraju urang memilu wae moal maju ku sebab urang sederhana pikiran urang ka Allah bae nyana memperjuangkeun eta urang milu memperjuangkeun Allah. Wah, cenah karabat moal menang duit eta sia. Kanyawan ku aing sia. Eta ikut duit-duit kada mah nih jualan toge. Anggeus beres deui leteran teu laku pikeunan los. Beres mah. Ieu ban teu puguh jalur. Kudu puguh heula. Urang mah boga perhitungan kalkulator Al-Qur'anul Karim. Kalkulator hadis, kalkulator Imam Syafi'i. Timbangkan pakai kalkulator eta ya demokrasi akur henteu jeung kalkulator eta teh akur atuh ulah ieu cenah ieu papan undang-undang negara milu aing kan aing moal ngagugulukeun sebab aing bisa dicarekan ku Gusti Allah beres kan kos kitu atuh kos kitu mah cenah moal maju alamun deuk maju tuturkeun aing jadi presiden je boga aturan parangsana siapa yang menjadi presiden? Atuh siapa ya anu ngadukung mangan aing mangan saukur boga ijazah SD. Misalnya cenah cak urang luar negeri masa presiden ijazah SD? Ya tuh masalah setuju mah kabehan. Kiai lamun neuk jadi presiden neuk naon rencanana? Hiji neuk ngabangun kubah masjid se-Indonesia. Masjid deuk dikubahan ku aing kabeh hiji. Jeunan munara ku aing. Jang naon cenah eta? Jang mantog-mantogkeun kiai beledug. Ararese amat lah gitu. Baru-baru jadi presiden jadi camat geus hese geus ieu mah ibadah bae di jero nagara supaya tentrem ibadah sakitu mulah mimilu nah cenah teu maju kieu mah cenah kos kitu mah oke ku aing dibere konsep maju sia hayang ka neraka bere ku aing konsep maju ieu basoir
nerewang orang ketika orang nerewang mata teh orang basiroh bari kieu bae urang di imah urang nerewang hirup aing ku ari umur teh geus mendekati 70 tahun masa muda aing baheula teh aduh dipake sakola keur zaman sakola aing teh kapan pohoan ka Gusti Allah jadinya terus aing jadi pemerintah baheula pernah jadi DPR orenganan jadi DPR teh kos kitu naon bedana jeung orai koros kieu beuki kitu beuki teu beuki ku batur disengsarikeun mantap keur memeh jadi DPR mah lempet barang jadi DPR persis orai koros gendut geus teu kudu dipertanyakeun deui eta teh cak Abuya Cidahu mah lamun aya tamu ka Abuya beteungna gendut geus ulah ditanya deui berarti beuki dahar lamun aya tamu ka Abuya mah baheula matana cai mataan we oh berarti tukang tahajud geus kajawan ku Abuya mah begitu datang deui oh ieu mah kuru gering geus teu kudu geus teu kudu loba carita eta teh kos kitu teh tanda jeung dalil ayat eta teh memeh jadi DPR mah lempet begitu jadi DPR Masya Allah betul kau loli tanda berarti teu beres ji ulah macam-macam sih tinggal tanda eta kos kitu ieu keur carita Basiro aing baheula jadi DPR persis orai koros mun aing ngaju paeh teu ditarima ku Gusti Allah Gusti Allah mah meureun aing disiksa aing ayeuna liwat ka tukang sate ngerecek eta sate dibulak-balik meureun engke awak aing kos kitu dibulak-balik ku malaikat ditusuk meureun percis kos sate digebeg-gebeg ngerecek ya kari mun aing datang ka teu dihampura baheula aing kerja di DPR baheula aing kerja di lurah baheula aing kerja di camat baheula emang aing kahadean mah aya tapi teu sabanding jara rasaan teh jasana aing kerja di lurah lobaan korupsina dibanding benerna meureun benerna mah jurusan ka akhirat tu salahna jurusan ka neraka ieu mah keur carita Basiro nerwang ka alam itu asan mulai teh orang ngurucut minimal nu dihandap heula ngurucut Basiro karana ya kari mun urang teh kalau segitu deh kumaha deh can jadi presiden jadi gubernur jadi menteri jadi bupati aing kitu mah rarasaan orang-orang bener atuh masalah hirup aing baheula teh jadi bupati aing teh kerja di bupati duku aing dibangun urusan syiar agama anu jalan ku aing diberesan tanpa pamrih nu kaditu yatim piatu ku aing geus disadiakeun naon deui ja aing mah urusanana teh sagala rupa ge birokrasina dipermudah ku aing urusan ngabangun ja ku aing dipermudah segala rupa asal jelas bae ngan eta pernah aing duit ditilep ku aing ieu doang teh pernah nu eta doang tuduh Gusti kumaha jumput sumput salindung ka rakyat aing aya nu kudu dikondisi-kondisikeun nu rakyat teu kudu nyaho padahal mah Gusti mah nyaho kumaha aing lamun paeh tah Basiro teh datang ka dieu ya Allah ya Rabb deres sama pejabat kiai aing nyai keur mimiti mah bagus tuh dibawaan ku aing ka majelis takrib Riyad Fathul Muin rapi hirup aing babarengan jeung masyarakat diundang di mana aya nu maot nyalateun di mana aya nu maot peutingna tahlil muludan jeung rajaban asana tiis hirup aing teh sanajan can pati bisa ikhlas teh tapi geus aya di kelompok eta bae ngeunaheun paling zizikiran lah eta mah urusan berkat sama urusan pang dorong jeung pang bubuna doang lain eta nu ku aing dimaksud mah babarenganana aing hirup kitu teh 15 tahun nikmat da sajeung masyarakat aya naon maksudna motif ibadah kabelah dieuna barang aya pilkada
mulai aya nu datang ka aing teh tadi nama aing embung kulantaran dibere 20 juta bibitina rada asan aja nu diimahna ge atuh butuh ieu malah mahaju cakaci kitu di imah teh cokot bae lah atuh jauh da daun ieu tambah sapira mere urang mah menta henteu naon teh aju dicokot eta teh rada asana lain deui ibadah teh nu tadi rada ngeunaheun jadi henteu katempelan ku duit APBD moal salah eta teh kabelah dieuna mah haju hayang deui nyana datang deui mere deui 10 juta alhamdulillah ya rabbil alamin urusan dapur mah katunjang tapi urusan batin ceuri aduh kabelah dieuna mah terus jadi titah kulurah nyeun proposal aingnya belah dieuna pondok pesantren dijieun hasil proposal teh ai pondok mah bagus jasangan horenganan napasna eueuh santri haju teu bararetah ngaji gitu teu kurang semangat aing lagi taya teh apa halal apa haram nu jelas mah mun teu diridoan ku Gusti mah meureunanan atuh haram buktina jatuh baretaheun beureun tanda teu ridho ti Gusti Allah ieu kumaha tobatna aing ke jabejana kapan eta teh pan duitna duit perpuluh duit pajak sedengkeun cak Gusti Allah Kangjeng Nabi ngajelaskeun moal ditarima jelema nu paehna berdosa kecuali tobat ngan aya nu teu ditarima tobatna seluruh dosa bakal diterima kecuali dua hiji sahir nomor kedua asyir hiji tukang sihir teu ditarima temah tobatna kecuali nyana ngesan tina ilmu sihirna ilmu teluhna nomor kedua asyir tukang nyokotan perpuluh tukang ngadahar perpuluh usur eta mah kapan ittifaq mutafaq alaih kabeh ulama ngaharamkeun perpuluh bah eta mah kajian urusan pemerintah mah tapi pan aing kabeleteran pan aing nyaho ja aing sok maca kitab eta teh perpuluh teh kok aing make jeung hayang nu mantak asana teu ngeunaheun ieu ibadah teh nerwang urang ka akhirat mun aing engke ditimbang amal aya duit perpuluhan teu puguh teu karu aing nyaho mangkaning eta teh haram dikumaha basirah urang datang ka alam mauqif alam mahsyar ceurik paingan asana baheula mah ku ngeunaheun jasa hudang ti peuting eueuh beban barang kuari kamari ieu mah kerencan aya pilkada-pilkadaan pilgub-pilguban eueuh jaringan-jaringan barang ka dieu HP teh luar biasa dipake kegiatan di anu barangnya geus jadi bupati nama aing deuk hubungin ge hese jasa ieu nya nu ngina aing nu rugi dunia ngan sakikituna doang rugi akhirat aing mun di sidang nyaho eta mah duit perpuluh deuk kumaha basirah urang tepi ka dieu masyaallah basirah nu mantap Gusti Allah ngajelaskeun qad jaakum basair tetapi dia dijelaskeun basair nabi bana hujat hujat berarti tina basirah mata hate dipake karena hujah ieu basoirna adalah majas dina pada luasna luar biasa jadi atuh kuari mah majaz ieu teh jelas jata karanjeun kabeh geus datang pirang-pirang hujah pirang-pirang dalil pirang-pirang saksi pirang-pirang mujizat langsung ti Gusti Allah anu katerwag langsung ku mata hate timimiti dalil-dalil anu tadi teh ayat-ayat anu tadi kuari geus datang ka anjeun kabehan tinggal di deuleu bae faman absara falinafsihi sajelema anu ningali make mata hatena timimiti make mata anu alam sogir neuleuh kajadian ayat-ayat Gusti Allah diselusupkeun ke jero dada ke jero hate di dinya mata hate kuari bisa ningali nerawakan kamaha kawasaan Gusti Allah Subhanahu wa taala sebagai dalil tah eta teh jelema anu neuleuh kana dalil-dalil eta kana hujah-hujah eta ayat-ayat Gusti Allah anu tadi teh eta teh kamangpaatana pali nafsi jang manehanana lantaran sawali anna sawaba ibsarihi lahu ganjaran dedeleuhanana jang nyana wa man amiyasa jelema anu buta kemudian sasar teu bisa neuleuh mata hatena teu bisa neuleuh kana hujah dalil tinggal dalil ayat tinggal ayat tapi ku Gusti Allah henteu dibukakeun di hijab buta tina neuleuh mata hatena
karena dalil-dalil tersebut atuh palaiha madarat najang manehanana mual petaka kasar-saran najangnya nu kuari disebar teh wali nu kuari disebar di bar atuh loba ulah dikira doman teh kurang lamun ngaji dunia kewalian teh sing anggeus ulah anu kadele di masjid make udang-udang gede doang nu kadele kurang make jubah udang-udang dakwahna hebat nyarekanan batur lain eta nu diutus ke pemerintahan wali benang jeung teu benang mah bener jeung teu bener lain urusan wali tugas seorang pimpinan kutub dakwah di perekonomian maneh di bangsa urusan naik lebat sia dua teh kade kapanggih jeung nu kaburum make anting eta teh buah wali si hade besi kapanggih jeung kos kitu gegeran urang sasalaman tanya wali ya apa-apa deh ini kata Ki Uci juga yang begini wali nyana kagetin ke ngawalikeun ka aing ditendang sia ku aing pugu aing mah gengbar sakeuna urang teh nyaho di kahirupan urang be masyaallah ya Allah lamun di dunia teh aya bin badan intelijen negara aya intel bais dan lain sebagainya eta mah sakadar zahir tapi intel batin nu disebar di dunia moal terjadi atuh peperangan mun eueuh intel batin moal terjadi atuh jelema keras mun eueuh intel batin aya jangan nyahokeun batin tah lamun geus urang ngaji ka dunia eta kakara kitaban pantama hese kiai sok ngaco bae atuh emang aing mah ngacona kos kitu ku sia dek dikekeun los teu kajeun aing mah ngacona kos kitu nah ieu Kangjeng Nabi mah heula dakwah teh berhadapan jeung kufar Quraisy cakupar Quraisy teh kieu ka Kangjeng Nabi qalu lin nabi akhbirna ya Muhammad anisat idza matat di mana mencoba ceritakan ku anjeun Muhammad ka kaula tentang embe anu paeh di sisi jalan di leuweung di gurun man kotalah Muhammad aya embe paeh sisi jalan ngajongkeng saeta nu maehan dijawab ku Kangjeng Nabi Allahu kotalah Allah ka nu maehan benar anta tazamu annama qatalat annama qatalta wa sabaq halalun wa ma qatalaha al-kalbu wal kitu was-saghar halalun wa ma qatalahu Allahu haram man aing mah teu kaharti ka sia man binatang anu dipaehan ku urang dipencit halal binatang anu diburu ku anjing halal binatang anu diburu ku manuk alap-alap halal kunaon anu dipaehan ku Allah haram teu arti aing mah pan eta pertanyaan po hara eta pan eta mah empe paeh ngajongkeng sorangan nang maehan Allah atuh eta halal jadi paehan lagi ku Allah sia aing ngomong cenah dipaehan ku Allah ai hukum diharamkeun ai ku sia dipaehan jadi halal teu arti aing mah pabelit jeung Yahudi mah kos kitu tah pabelit pertanyaanna pabelit geus jeung kupar-kupar Quraisy mah jadi urang teh hayang seuri ngadengeun hayang seuri eta nanya heula di ka Kangjeng Nabi Muhammad aya teh paeh tah embe tah paeh nang maehan saha nang maehan Allah bener hebat sia man hebat sia tah berarti bener eta sia tapi aing mah nu teu kaharti teh kieu embe nu dipencit halal embe anu diburu ku anjing halal hewan anu dikual ku manuk alap-alap halal kunaon atuh nu dipencit ku Gusti Allah haram tak eta anu teu kahartina atuh kudu mah eta halal janang Allah pangeran pan mah langsung ayo coba kumaha sia man eta urang dijawab salah tak kos kitu teh tah saya tetap sering ngelembur ge pertanyaan-pertanyaan teh urang hayang seuri bangsa jawara-jawara pertanyaan anak yang seri jasa Masya Allah jasa Masya Allah
aing daek ka masjid nuturkeun kiai asal kiai etana geus di masjid bae ja kiai eta ge beuki kana ka dunia ai sarua beuki kana ka dunia mah tong teu naon aing hendak nuturkeun nya tayang mun jana can beuki geus teu beuki sangu geus teu beuki nginum karak aing deuk nurut ka nya eta kumaha dijawab coba ku urang ayo ngajawab lah kumaha atuh kudu ka dieu sia jawara ka dieu tagolok sia atau aing nu pae ayo ngadu jeung aing eta mah geus ulah make dalil tah kos kitu ulah make dalil tah golok tah barang dicetekel teh ku jawar geula aing deuk lompat lah masyaallah ieu pertanyaan model hayang seuri urang ada eta embe nu dipaehan ku Allah ku sia kunaon diharam tah ieu aing nu tersepna mun kitu mah tah nu dipaehan ku Allah leuwih halal dipenci kurang halal dipaehan ku Allah leuwih halal karak aing manut ka sia aya mah nu dipaehan ku Allah haram pae sorangan pan eta ku Allah pan dipaehanana cak sia bangke cenah eta aing nu dipencet ku sia halal teu karti aing mah agama sia eta kitu tah nyeri kana jantung nyeri kana jantung Gusti Allah bagus ya Allah Kanjeng Nabi ge sempet rada ngahuleng datang kadinya tak pertanyaan ku parkures teu kira-kira begitu ngahuleng ditinggalkeun ku kafir jol malaikat Jibril alaihissalam tah ngeunah-ngeunahna Rasul mah kos kitu ketika bleng jol utusan Allah kan mantep urang mah bleng ngahuleng setruk Gusti Allah ragu. Mantap aya nu dibere ku Gusti Allah informasi melalui malaikat Jibril wahyu ngaranna Rasul. Aya anu dibere wahyu jang pribadina bae nabi teu kudu dicaritakeun. Aya oge nu dibere ilham ku Gusti Allah. Aya yang penerangan ti Gusti Allah urusanna gaib dibere ku Gusti Allah ilham. Wali garana dibere datang ka kuari ge teu suung-suung Allah mere kabar mere berita ja kulantaran Rasulna geus teu aya mere ka wali-wali ilham bentukna jang sanyanaeun teu meunang dibejakeun tasreh mun deuk dibejakeun make kinayah-kinayah bae deuk dibejakeun make isyarah-isyarah teu meunang dijelaskeun cara gitu non ngaranna seorang wali deuk ngabejakeun tentang usim panas Ki Umaran Calang teh waluku diteundeun ka luhur di talian kadeuleun ku kabehan itu Ki Umar kunaon waluku dikaluhurkeun nya waluku dikaluhurkeun kadeuleun ku kabehan nanya teu dijawab ku nyana geus sakituna bae tah waluku dikaluhurkeun geus bener kanyahoan-kanyahoana pas musim hujan bangsa berberan teh bangsa Oktober November Desember kuduna mah hujan Januari Februari hujan panas ereng-erengan datang ka 7-8 satahun teh baheula kakarak ngah masyarakat paegan waluku ditaekeun ka luhur berarti eta waluku geus teu digunakeun panas berarti istihoro kiai Ki Umaran Calang nurunkeun waluku turunkeun bahkan kunyana ditancepkeun kana taneuh wah asana hujan babanjiran nyecep ke jero ban eta Ki Umaran Calang tuh wali mah kos gitu jadi teu meunang langsung tokmol weh budak engke bakal aya panas 7 bulan tah dukun nu kos kitu mah tah mah hijikeun jeung yang subur tah mah talian habak tah mah dukun tah kos kitu mah teu meunang atuh teh cara di kamar ieu teh zaman Ki Musa Manghani kos kitu ge ahli ibadah motor teh ditumpakan kunyana motor kunyana di mari
pan dari tubakan henteu cekeun teh bensin bensin loba henteu lah teu kabeuli balik deui di lembur teh bolak-balik bae mah nih di ditu geus ditanya belah ditu pancananya mari tuh mana eta motor kudu teh ditubakan bensinan cekeun bensin loba meuli teu kabeuli cekeun teh kitu jeung kitu bae bener bae menang sabulan pemerintah ngenaikeun BBM kakarak ngah masyarakat tuh eta karena jitu ieu mah lain hati-hati saudara bakal aya paila sing hade bensin naik bensin naik geus nyaho urusan negara mah eta mah urusanna zohir ieu mah keur carita ilham ti Gusti Allah teu meunang dizohirkeun tetep bae lamun lain darurat amat mah teu meunang dizohir kecuali geus darurat jasa darurat ieu can paham keneh bae can paham keneh bae masyarakat sedengkeun ieu mah cilaka ieu geus ka dieu geus ka ditu tetep can kakarak cel itu tah eta ilham terus datang ka kuari dibikeun ka jelema-jelema ahli Allah kerenna wali kabelah dieuna para solihin tetep dibere pirasat dibere ilham ku Gusti Allah namun ternyata mah cekas bae tenang bae sebab geus aya nikmat jeung Gusti Allah teu kagoda ku ieu jeung ku itu atuh sabodo bae diomongkeun kajeung di alam sabodo ngal di alam jeung dicawat sakikituna bae nya nama sebab dirina geus leupas jeung makhluk jeung Allah mun masih kena di alam irungna bekah lamun diomongkeun ciut bahkan ngahajar deui eta mah ngaranna masih babarengan jeung makhluk aing ngaran nu geus pegat jeung makhluk mah sabodo urusan manehna urusan aing mah keur jeung Allah karak mantep teangan ka kiai nu model kos kitu mun aya jadikeun jimat ku sia bungkus pakai beber ku sia bungkus yes dengan kiai anu geus kos kitu teh urang kabawa bae ku kiai-kiai makhluk Kangjeng Nabi dakwah ditanya kos kitu Kangjeng Nabi rada ngahuleng jol malaikat Jibril mawa ayat wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah Muhammad wallahu alam bimaradi wa in tuti' lamun anjeun nutur-nutur mun anjeun manut kana lolobana jelema nu aya di muka bumi ieu khususna Mekah ya nek kufar-kufar Mekah anjeun nutur-nutur omongan kufar Mekah mimiti pertanyaan kahiji pertanyaan kadua pertanyaan katilu datang ka kiwari ngariweukeun pikiran anjeun nuturkeun kana pertanyaan-pertanyaan kufar Mekah Muhammad yudillu an sabilillah eta mah kufar mah nyasarkeun ka anjeun nyalirukeun ka anjeun tina jalan ka Allah yakni nyasarkeun ka agama Allah ulah dituturkeun mun anjeun nuturkeun ka lolobana manusa nu aya di Mekah yakni kufar omongan-omonganna ku anjeun dituturkeun bae diayukeun bae yudillu nyasar maneh sebab disasarkeun ku kufar Mekah teu kudu in teu aya deui yattabi'una ila dhon eueuh deui nyana mah ngan sakadar nutur-nutur sangkaan dirina doang nafsuna doang hatena doang ngamujadalahan ka anjeun tentang urusan bangke nucak nyana ma qatalallahu ahaqqu an taqulu mimma qataltu ngomongna ge hewan nu dipaehan ku Allah leuwih hak di dahar tibatan nu dipaehan ku aranjeun kabeh bangke teh leuwih hak di dahar sebab lang maehan Allah tibatan nu dipencit ku urang ulah dituturkeun Muhammad moal aya anggeus-anggeus teh sasar ka jeung ku kumaha ieu keur carita jeung kafir keur carita jeung papada jelema muslim papada jelema mukmin ngan nyana mah aya di golongan maksiat mayoritas manusia teh kapan maksiat mayoritas tuturkeun ku urang omongan-omongan jelema tukang maksiat moal ecreug ka jeung ku kumaha tinggalkeun jelema nu tukang maksiat mah ngomongna ge ngaraheutan kana hate
senang karena jajantung nage belu urang nage bahasa belu teh hebat teh belu tah geus kebal teh keluar teh belu aing mah eta moal beres nutur-nutur kan geus ngomong nage kos kieu ulah sok nutur-nutur kiai anu ortodok moal maju sia kajen kumaha ge kuari di dunia geus ngeridit kabeh kiai geus loba nu ngahalal-halalkeun aya Quranan aya dalil komo kiai di Golkar mah tamah geus 150% ngaluwihan 100 tamah geus organisasi ge berbagai organisasi geus ngahalalkeun aya ge tokoh-tokoh NU nu ngaharamkeun tamah kasup kana ortodok nu baheula sia nuturkeun kiai kos kitu moal maju negara moal maju diri sia tuturkeun ya urang ya kemajuan negara kemajuan bangsa, kemajuan kurang perekonomian jeung perpolitikan. Urang nutur-nutur nu kos karar itu moal aya anggeus teh yudillah an sabilillah, nyasarkeun kana jalan agama Allah. Ngeri urang mun inget ka dinya, Gusti Allah nu agung. Bakal ditanya ke urang teh. Bagaimana ilmu sia? Abdi pake ngabagaan ngaji. Berapa tahun? Oh, aya catatanna di malaikat. Ngomong siap. Ayo. Asana mah abi ai dakwah teh meureun ai 30 tahun mah aya. Ka mana bae? Keliling. Mimiti di daerah abdi bae aju melebar ka Serang ka Pandeglang, Karangkas, ka gunung, ka ditu terus bae. Sia daek. Tugas abdi lantaran abdi ngarasa kewajiban bener sih kituna nyaho niat sia kumaha niat nyaho ye niat mah abdi doang sorangan jero hati jasana niat nama ku lempeng teh naon lempengna nyampaikeun amanat jeung naon deui ampur yang beli mobil ongkoh aduh izin jasa gitu urang kalau sok merenung begitu izin ya waduh aing ka izinan asana ya aing ka izinan ya aing ka izinan ya ajun mentak embung ge tadi ondang teh si izin aing ge aduh di kiai-kiai ku batur wah bahaya. Naon deui coba sia? Agaan ngaji deui abdi make kitab, aya make aya henteu. Naon deui? Hendak kampanye. Kampanye naon? Golkar. Aduh. Iya bahaya guys ya. Sia ngahayu-hayu Golkar teh, ieu sia ngahayu-hayu nagara ban. Nyawa sia bahwa di Golkar teh rusak jasa. Nyawan deh sia. Nah, abdi nek api-api teh nyawa bae. Tolol sia. Tah, ieu urang lamun di sidang kos kitu. Sia mah lain kudu kikituanan jak malaikat. Nyampaikeun rukun salat bae, rukun wudu, puasa, zakat, haji tugas sia. Geus sia mah kelola eta bae. An abdi teh bagian daripada negara, abdi cicing di negara Indonesia. Ajo, atuh abdi peduli. Ajo abdi kampanye di Golkar di dinya. Maksud sia bener dek kaluhurkeun negara. Isi abdi ngomongna. Ayo, pernah dibere motor abdi teh jadi berat asana. Naon deui? Janggina mendek mobil henteu, mobil nama sial tak Golkar. Ya na dirinya kene kejarekanan Golkar. Masya Allah, orang teh bakal kos gitu izin biasa. Di luar tugas-tugas orang siga peduli padahal mah horenganan aya di balik kepedulian orang, muatan-muatan nafsu. Iya nu bakal dibongkar. Nu bakal diebrehkeun ke segede atom, segede sieur bakal dibukakeun niatan-niatan urang. Komo pagawean nu jelas mah. Izin jasa ke urang. Ya Allah ya Rabbi Gusti. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah.
bagus jeung goreng ditembongkeun bakal kan niat urang bakal dibukakeun tah mantap gahajuna masararieun inggis jasa iya efek terus ngefek ka para kiai mantap ulama baheula makin jadi kiai makin apik makin sieun ka Allah. Ya akhir zaman ayeuna makin gede melebar makin popoharaan asa aing asa maneh mungpang mengpeng lain di negara bae aya bahasa aji mungpun horeng kiai ge keur mejana kapake ulah dingkekeun deui mere motor mere mobil mere naon bae ayo geus ka dieu geun bae ai kudu nama beuki nyana jadi kiai beuki sieun ka Allah sieun si salah rempan terus itihad terus bal eureun macaan kitab baik kiai mau kesempatan maca koran eueuh mentak ulama eta didongengan ku almarhum abah kula deuleu tuh Ki Hairun naunggal meja aya kitab diuk di hareup aya kitab celek muka kitab diuk di tengah aya kitab celek muka kitab diuk di dapur bari dahar celek aya kitab isi sadia kene kitab teh ai kuari mah diuk di hareup majalah diuk di tengah koran diuk di dapur we jelema waduh bugil ieu masyaallah nah ieu mah para rasul kabeneran urang keur mejeuna ngadongengkeun Kangjeng Nabi Isa Isa abdi Gusti anta qulta apakah anjeun pernah nyarita terhadap umat anjeun bahwa anjeun teh sebagai pangeran ibu anjeun ngaku sebagai pangeran nita ka umat anjeun anibudullaha anibudu kitu li wa umi pernah ente Gusti ma qultu lahum illa ma amartani bihi an yabudullaha rabbi wa rabbukum wa rabbakum wa kunta alaihim syahida ja abdi mah teu pernah ngucapkeun naon kecuali nu diparentah ku Gusti ngutus abdi sebagai rasul abdi nitahan ka umat abdi supaya ubudullah acak abdi ibadah maraneh ulah salah ka Gusti Allah teh Rabbi wa Rabbakum tapi geuning umat kaula mangeranan ka kaula ku sademeh kula dibere mukjizat ku Gusti anu luar biasa nyangakeun sadaya-daya abdi mah geus caritakeun ka umat abdi ngajak ka umat abdi lurus abdi mah taya mah Gusti mah uning nganyaksian ka naon bae anu dilaksanakeun ku abdi nyangakeun sadaya-daya cenah abdi ayeuna mah kulantaran umat abdi teh ayeuna ngamangeranan ka abdi intu azibhum ku Gusti bade disiksa eta umat teh atuh painahum ibaduk tamaja hamba Gusti nyanggakeun ka Gusti nu gaduh Gusti nu jari-jaraja Gusti nu pulah-pulah kieu-kieu ge latiradu alaikam wal aya nu ngalawanan ka Gusti nyanggakeun sadaya-daya acenah kulantaran manehanana teh dek dihampura ku Gusti wa intagfir lahum Gusti rek gahampura atuh painaka antal aziz ja Gusti mah maha hampura maha gagah sakumaha lobana kasalahan ge sakolong langit sapinuh dunia iku Gusti rek dihampura matu dia Gusti boga kewenangan manggakeun sadaya-daya Gusti mapan al hakim nu maha bijaksana nyanggakeun ngan abdi mah ulah kaciwit ka bawa daging abdi mah ulah disakompet daunkeun jeung masyarakat abdi lantaran abdi manita teh sesuai jeung parentah Gusti mah uning mangga nyanggakeun nu mantek cek Gusti Allah galallah cek Gusti Allah gas Isa dipanggil sote supaya masyarakat anjeun supaya umat anjeun nyahoeun bahwa nyana gedebul buat bohong nyana ngomong bahwa anjeun teh nitahan sebagai pangeran bukti nyata anjeun pan henteu nyana ngomong bahwa Bunda Maria sebagai pangeran
nitahan nyembah ka Maria bukti aja kenakan ku umat anjeun teh bahwa anjeun teh teu pernah ngajakan nyembah ka anjeun sumuhun Gusti tah dek dijelaskeun ku ari cek Gusti Allah nu baheula sombong nu baheula sok embung ngangeranan ka aing secara tunggal endahan dibareng-barengkeun jeung anjeun jeung emak anjeun naon aing dibarengkeun kitu teh hayang aing cek Gusti Allah baheula sombong sok alerginya na lamun neuleuh masjid jana badeuk nyeunan gereja bae kuari deuleukeun kuari aing pangeran secara mutlak ada yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum poe ieu poe kiamat poean manfaat kanu balalener kabeneranana anjeun bener bakal tembong kamangfaatan kebeneran anjeun masyarakat anjeun ge bener sarua wae alhamdulillah cakabehan teh alhamdulillah anjeun bener Isa masyarakat anjeun ge bener umat anjeun ge bener oh nu di Sumarekon geus rancung sia bener aing ge mantap cek ge mantep tuh wow geus senyum-senyumnya na urang dibenerkeun ku pangeran mantep kan di BSD geus sareuri bae kabeh tercengang dengekeun cek Gusti Allah anjeun Isa bener bahwa anjeun nyampaikeun tugas anjeun sebagai rasul ngajakan ibadah ka kaula teu macem-macem teu pernah anjeun ditahan ibadah ka anjeun jeung ka ma anjeun alhamdulillah masyarakat anjeun ge bener oh surak nu di BSD surak nu di Sumarekon di Itali Roma wah surak ore tapi bener ge bener bohong na langsung tararungkul hah bener kabeh ngan anjeun Isa bener-benerna nyata berarti masyarakat anjeun ge bener ngan bener bohong na aju anu bener-benerna anu nyata dek dikamanakeun cek Kangjeng Nabi Isa lahum jannatun tajri min tahtihal anhar nu balalener malain anjeun bae umat-umat anjeun nu balalener nu mangeranan ka kaula termasuk para rasul para nabi para wali bakal diberena ieu adalah kamangpaatan mangpaatna bakal dibere surga lamun nyaritakeun surga cukup dina Al-Qur'an mah tajri min tahtihal anhar handapeun gedong-gedong handapeun tangkal kayu aya cai sing korolok sing kolocor cai nangke di akhirat teu kudu make wafin teu kudu make paralon ke ngolocor sorangan heran ke bakalna di kamar urang cai laleumpagan sesuai jeung kahayang urang cenah hayangna gede-gede cenah hayangna letik-letik teu kudu make paralon teu kudu make nanaon datang sorangan dipanggil ke urang embung mengkol deui sakumaha angin we gitu cai teh sing kolocor tahtihal anhar dihandapeunana di luhuranana di mana bae membuat indah suasana angin-angin limbah di ditu mah bararau bentek atuh lain sorga teh mah kos kitu sugan angin teh sejuk teh aya pokona sareuri sareungit kitu di sorga mah ieu cukup bae tajri min tahtihal anhar lantaran sumber kaindahan teh tina cai nu mantak urang ge sok nyieun kokorolokan di imah teh sok nyieun cai mancur di imah teh sekelilingna dijieun kadang di jero imah dijieun patamanan supaya jadi sorga padahal mah hai boga hutang mah tetep bae ngolocor tinggal ngolocor hareudang mah hareudang bae hareudang teu cupar atuh kuneule cai ngolocor ai hutang mah tetep bae komo urang keur diudag-udag polisi mah cai ngolocor tinggal ngolocor handapna lauk neuleuh hansip pajar tentara bae pajar polisi bae puguh hansip keur baris pajar deuk nyangkep nyana tah moal tenang hirup teh tenang teh di mana-mana urangna teu boga masalah urangna sehat sakadar duit boga imah mun hujan teu bocor mun panas teu kapanasan
pemajikan Louis baik anak nu batuk-batuk acan neule ka gigi raya sekupi belah dia aya apaan saletik-letik dia lah masalah ayo urang teh naon di sisi imah diayakeun taman-taman dan lain sebagainya Masya Allah boro-boro kopi make gula teu make gula ge amis kopi teh serudut cek pemajikanna ngeunaan teh Kak woi luar biasa cek teu kurang gula Kak entut cek pemajikanna edan teh naon salah ge aing dia teh digulaan ku aing tapi suasana ngeunah tapi coba orang boga hutang begitu hujan gede letik boro gede letik ngecelakan unggal kamar aya majikan bengek anak bararatu kabeh motor Bugatti lu dicokot kabeh ku showroom aduh kehujanan kayu mau bisa masak neule kapang beasan beasa weh isuk-isuk udang teu mandi cile sagede poleca diadukeun kopi ku pamajikan ngeunah waduh gulana dan lain sebagainya disodorkeun tanya Kak sedang eta gulana pahit kopi meureun ieu mah ja kopi Kak kapal api ieu Kak kapal perang ngomongin kapal api geus pamajikan ulah ngadeukeutan kudu surti wah ieu salaki lain deui ieu ulah ngadeukeutan ieu mah asal jungas-jengos kieu bae ge pasti bukan nu anyar ieu kajen kumaha ge ieu ta eta teh suasana di imah menjadi suasana surgawi di mana urang teu boga hutang eueuh beban eueuh masalah Masya Allah ngeunahna luar biasa kuari mah ditambah hutang teboga sakadar kendaraan aya imah sakima alhamdulillah teu mewah ge tapi teger pemajikan sehat bisa hirup sauyunan kacai jadi saleuwi ka darat jadi suang salat nikmat luar biasa anak narurut isuk-isuk langsung salat duha Allahu akbar penting tadi salat tahajud subuh berjamaah duh Masya Allah beres ngopi bebeja ke pemajikanna ulah di teangannya kakarek namakeun Al-Quran Masya Allah ieu mah dunia akhirat Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati Fatimah tah hirup teh urang teh sederhana kos kitu tah sederhana tah ngaranna nikmat jasa Masya Allah komo aing ningkat ditimbang na pikiran urang beratan kamana eta mah akur dah antara dunia jeung akhirat akur 50% komo lamun ditimbangna ku urang dunia urang di dunia teh geus teu kadeuleu dah barakal ditinggalkeun naik wari ka akhirat jadi naik ke 60% beratan ka akhirat teh urang waduh tah geus lain deui nges lain deh naik deh 70% Masya Allah beki indah kasih eta teh indah urang teh nikmat ngeunaheun kadeleuna ngeunaheun eueuh masalah jasa sebagai teu nganggap ka dunia teh sapentingna bae dunia sakadar jang dahar jang nginum sakadar kendaraan sapentingna bae hatena mah geus berat ka alam itu beuh bakal nikmat urang ngobrol jeung nyana ngeunaheun orang ngobrol gana ieu mamang teu kamu mah hanteu lah rek daon atuh jam nganikmatin aya ge jasana moal bae ge sasyukuran ka Gusti Allah cenah aya teh wah imah cenah ieu dagang ti jurug susuk-susuk ge kieu bae ja ieu teu tah kusaha ngomongna ge geus lain deui atuh geus eueureunana mending ibadah bae kieu yeuh ibadah itu teh dahar mah sejagenna atuh jadi nu aya ge mun di dahar jeung moal beak cegenna lah akur emang ngobrol jeung sia itu sabodo cegenna teh ditinggalkeun tah geus tenang sorangan cenah ribet malah aya jelema teh ribet kalkulasikeun baheula urut dagang ieu kuari umur aing geus mendekati 60 tahun toko geus boga mobil geus ala kadarna aya lah aing geus eureunnan bae usaha paling deuk ka Allah bae
nu aya ku aing disumbang-sumbangkeun pakai masjid, pakai majelis taklim, pakai pondok pesantren. Itu mah geus mantep jasa geus. Masyaallah. Babanyikanana isuk-isuk ka bangunna cerah amat. Alhamdulillah nyakanya. Lah kula mah kieu bae cak pamajikanna. Harta loba. Aju kula geus kolot muriangan wis de kawin deui mah masalah. Nah, ini yang aku tunggu. Asana neangan sabanten malaya. Boro-boro nu sehat nu gering ge amanat. Ulah dicandung kulanya. Padahal geus teu bisa diheesan. Gering tetep bae. Salaki teh diparak milu gering. Aturan mah panjana kuduna mah aduh aing gering geus teu bisa dimangpaatkeun ku salaki lah tuh ulah gering kabehan salaki mah kena kawin deui ridho aing eta kan hebat. Ieu mah lain angkara megala ulah nyandungnya. Kuku geus 5 bulan teu sare jeung pamajikan. Da kumaha coba? Aju kabehan ngaromong ulah nyandung kenya beuki gering. Atuh beuki gering kabehan. Cak salakina geus urang gering berjamaah. Tak eta teh dituduh-tuduhkeun kitu ge teh cak pamajikan teu kadenge teh ngaji nu eta mah. Tetep teu kadenge mun nya engke ngobrol tadi kadenge sia ngaji naon nya? Tadi surahan kiai teh tafsir. Henteu kula teu kadenge. Sial. Tetep jada kajian teh gua teu kadenge. Direkam ja aya tak denge geun tah. Teu kaburu ke kula ka dapur heula teu daekeun. Teu daekeun ngadengekeun nu eta teu daekeun. Datang ka di Arab-Arab cak salakina ireuh keun ngadengekeun. Salakina dibandingkeun. HP-na beusi disetel. Tanyakeun ku saya, HP ka mana ku budak beureum haju dibanting teu beueuh ku nyana. Eta kumbung-bungna ngadenge, ieu ngaji ka mana ieu ngaji? Cek Gusti Allah ada poe ieu. Yana poe ieu teh poe kiamat, yaumul yanfa'u shadiqina sidquhum. Poean manfaat benerna jelema nu balener kabeh. Poean anu bahaya benerna nu buarohong kabeh. Di mana bohongna benar? Titah ibadah ke Allah endahan ibadah ka anjeun isa salah berarti bener salah nasihat teh siksa kuai. Atuh geus teu bisa daya teu bisa upaya. Cek Gusti Allah anjeun salamet isa lantaran sesuai jeung parentahan kaula. Salamet anjeun mah isa. Tapi masyarakat anjeun nu mah hiwa ti anjeun ngahaki ka anjeun kita ngaibadahan ka aing ku sia isa ku anjeun isa tapi ternyata ibadahna ka sia pan sia mah makhluk aing pan sia mah hamba aing rasul aing ku sadumeh dibere mukjizat leuwih ti batur endahan di pangeranan bener bohongna si eta teh siksa ku aing deuleu tuh neraka geus ngagebrah neraka naon eta ngagebrah aya hurung teh apa macem-macem di Sunda mah aya hurung ruhak aya hurung ngalentit tah eta ngalentit ya damar dileutikeun ngalentit ngaranna ngentit ngalentit tah eta leutik tah mantak nu leutik-leutik mah bangsa tititan lah pokona mah tuh kabeladeuna tuh gede hurung aya ngagebrah luar biasa. Tamang geus pohara aja ngagembrah ngaranna. Neraka geus ngagembrah hurung nu luar biasa. Di deuleu di handap walah eta nu ngaran ruhak pohara jasa. Di jero ruhak teh ka deuleu aya oray tina seuneu lelempangan. Aya kala dibuat tina seuneu lelempangan, lain kala seperti di kurang kuari, kala naga dijieun tina seuneu. Geus calangap bae aya buaya. Aya berbagai hewan-hewan anu guala aya oray nu hese nyaritakeunana oray sujaul akra dibuat tina seuneu sarua wae pemandangan anu luar biasa sieuna ya cek Gusti Allah manfaat bagi jelema nu bener bakal dibere surga lahum jannatun tajri min tahtihal anhar tuh surga wah geus kadeuleu bidadari geus kieu bae cep sini cep. Aduh, iya curug nanu bentik teh ka dieu gegerahan wahai ahli tahajud.
gegeran wahai ahli duha gegeran wahai ahli-ahli jelema anu sok zakat anu sok jariah ka masjid pondok pesantren majelis talim hayu ka dieu nu sok ngaji nu ngajina nu henteu nundutan teh ka dieu ya kan geus indah jasa lolo ka ditu mencrong pemandangan nu indah lolo ka kenca seudeu ngagebrak berbagai pemandangan nupikasieun nyata di dinya. Leuleuk ka belah ditu. Luar biasa indahna. Urang di dieu di tengah-tengah. Nah, nu bener-benerna surga, nu bener bohongna neraka. Teu mah bagi jelema nu bener radhiyallahu anhu wa radu'an. Di surga teh sabaraha poe ieu teh saminggu, sabulan, satahun, 10 tahun, 100 tahun tidak ada jangka. Di surga menikmati kenikmatan nu hakiki khalidina fiha abada. Saneng-neng di surga. Masya Allah. Di dunia orang hirup ngan 50-60 tahun dipaksakan sholat puasa. Ibadah ka Gusti Allah nu nyieun langit bumi nu nitah ngaibadahan nu nitah diibadahan ku anjeunna urang teh teu mamrih hujan teu mamrih panas teu mamrih sugih teu mamrih keur susah teu mamrih keur sehat teu mamrih keur gering lah jang moal kebal ieu aing mah ibadah bae ka Gusti Allah bakal dibales ku surga nu tajri min tahtihal anhar teu kudu dicaritakeun jerona di jero eta teh urang khalidina fiha abada. Di dunia mah jadi presiden SBY paling ge sababaraha saat deui. Kamari ieu terpilih Pak Ismet Iskandar kuari geus di penghujung tinggal salengkaheun deui. Gubernur sanajan kuku mage hasil jerih payah nyogok dan lain sebagainya paling 2 periode. Dan lain sebagainya nu nyata bae Soeharto anu geus sekian puluh tahun nyana menduduki RI 1 Japae. Komo Gus Dur manyasa kedeung jasa paeh kene. Sarua bae kabeh ge maranaot jadi raja di dunia kumaha aing bae batur lolos tangkepan aing mah ulah pan aing mah raja bisa bae di dunia mah hukum buatan manusia ieu sabodo. Penting ge tanggung jawab di akhirat. Nu jelas jadi rajana sakedeung. Jadi raja kuari mah kula mah sekup terkecil. Naon sia jadi raja naon RT? Lain raja bang teh mah. Tetep raja. Isi nih mah ngadenge raja ke RT mah. Tetep bae rajanya na. Yayana naon ngalapor ke RT. Raja terkecil RT. Masyarakat lagi ngan ge 2,5. Naik lurah raja aya waktuna. Kuari nyana duit keur loba jabatan keur aya kabeh rarasaan teh asa nu aing. Wilayah teh asa nu aing. Siap. Dek dahar kumaha aing, dek mabok kumaha aing, dek awe kumaha aing. Segae mangga bae tama urusan dirina engke tanggung jawab di hareupeun Allah tapi aya waktuna. Camat aya waktuna, bupati aya waktuna, kabeh aya waktuna. Tawan teh pakota patula patali jeung jabatan aing mah janu sugih ieu dek kumaha aing bae. Isuk aing dahar di Inggris, sore di Paris, anu sabaraha sia. Isuk-isuk aing dahar di Singaparna, isuk di Singapura los. Kumaha sia bae tah mah pohoang ka Allah aing mah pokona awewe neuk nu mana bae dibeli ku aing lah jaloba jasa di hotel timiti nu putih jasa ka nu hideung jasa los aing mah hayang ngarasakeun nu putih saat jasa cenah urang Cina los urang Belanda beureum tah lain putih los hayang nu hideung jasa cenah aing urang negro sugan dalit los kumaha sia bae hayang nu jangkung cenah India ieu mah los Pakistan los hayang urang Arab cenah ieu mah atuh los hayang urang Turki nu gede jasa sing ade bae tinggal kopeah mah bae di luhur beuteung ka mana jelema eueuh nyaba tah ieu di dunia mah aya waktuna tapi di akhirat masyaallah ku ibadah hanya 10 20 50 tahun tanpa mamrih urang teh keur boga duit tah lah aing mah jang akhirat jang teh bakal paeh salat terus bae sabisa-bisa aing we husuna sakieu Allah mau ningali aing lain teh hayang husu jangan sakieu tapi nu jelas aing mah nurut ya jaga Allah pangeran teh Allah aing mah
lain Isa, lain Maryam, lain roti, lain kayu, lain sigotama. Geus pokona mah aing mah lain, pokona mah Allah hiji. Salagi aing bisa, aing ngaji, aing salat, aing puasa, aing zakat. Harta aing ka dibikeunnan ku aing aing mah deuk balik ieu ka ditu. Deuk balik diheula-heulakeun ku urang salat, puasa, zakat, harta. Datang ka ditu tah nu baheula diheula-heulakeun ku anjeun teh tah salat anjeun. Jore amat salat ieu. Atuh pugu pagawean saha? Emang sok khusuk. Tilok-tilokna mah. Aju, atuh hayang nu bagus bae. Ieu salat nu jore teh kos kieu tadi bentukeun buntutan. Terus kira-kira embe mun aya buntutan, amun aya buntutan bagus teh jore. Teu jore, salat sia mah leuwih jore tibatan embe. Nu ieu mah nu saurang ngobrol, sia unaonan, buntut mah ngahuluan. Ngarobrol dan nu teh harusu teh. Nu teh harusu teh pan salat teh kieu lamun mulus, salat urang zuhur 4 rakaat mulus, jadilah binatang embe misalna mulus. Lamun rakaat kahiji husu, rakaat kadua henteu eueuh huluan. Rakaat katilu teu husu eueuh buntutan. Rakaat kaopat teu husu eueuh sukuan. Aya naonan doang atuh. Wallahu a'lam geus kitu bae tah geus pokona. Azana mah rombongan uhuluan kabeh ieu. Nyala ngarobrol ke di akhirat. Eza aing buntutan, aing uhuluan. Nusia, nu aing sukuan bugu. Geus ngarobrol bae kitu. Aing mah aya ceulina hiji ceuk teh. Kaditu ngarobrol kabeh tah. Disesuaikeun jeung husu jeung henteu. Isin urang ja salat urang dikitu-kitu Gusti, malah abdi mah jeung kabehan aya di dieu sanajan teh husu ge bentukeun nu bagus bae Gusti lah. Lantaran atuh jah husu mah hese jasa iwati wali jeung solihin anu bisa husu mah ge tanyakeun beusi di pengkolan solihin.